Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama abdi Kenny Julia Hajwa di kelas 10 MIPA 2. Ayeuna abdi bade ngadongeng anu judulna Cai Laut Asin. Kacatur zaman baheula aya 2 jalma adi lanceuk, nu cika ngaranna Jana, ari nu bungsu ngaranna Jani. Ki Jana kaasup jelema beunghar, lega sawah, lega kebon, tapi koret, tara barang bere jeung tutulung. Tapi Ki Jani mah bari jeung miskin oge, ari boga rejeki teh sok mere kana butuh. Hiji poe Ki Jani rek minjem beas ka Ki Jana, tapi mana dibere malah dicarekan. Untung pamajikan Ki Jana karunyangan, susulumputan ti salakina mere beas ka Ki Jani secangkir jeung lauk asin. Barina langsa Ki Jani balik di tengah jalan aprok jeung aki-aki, awakna begang, lempangna rumanggieng, atuh karunyaeun diajakan we ka imahna. Nepi imah, beas dibubur sanggeus asak di dahar bareng. Isuk-isuk keneh, aki-aki teh geus pamitan. Meme indit aki-aki teh mere jiman ka Ki Jani marupa lilisungan jeung haluna tina perak. Naon wae anu dipikah hayang ku ujang, sebutkeun wae bari nyebut tulu kali. Cek aki-aki teh, engke tangtu haluna nutu sorangan, sarta anu dipikah hayang kaluar tina jero lisung. Ngeureunkeunana lisung kudu dibere tanah saeutik. Gancangna carita Ki Jani geus beunghar, tapi tetep resep ngabantu jeung tutulung kanu susah. Bareng Ki Jana ngadenge adina beunghar, manehna sirik. Bari boga niat jahat hayang miboga jimat eta. Hiji peuting Ki Jana datang ka Ki Jani. Ku Ki Jani dicaritakeun kabeh ka Ki Jana carana make lisung. Terus dibawa minggat we ku lanceukna ka alas pentas. Mangsa dina kapal geus eueuh uyah. Ki Jana menta ka lisung, uyah keluar. Uyah teh teu eureun-eureun. Ki Jana poho teu mawa taneuh. Nepi ka kapalna kaleubeut telem, ti harita cai laut jadi asin. Pesan moral anu didapet ti dongeng ieu nyaeta, jadi jalma ulah koret jeung jahat. Siga Ki Jana anu tungtuna mah bakal cilaka. Kudu kos Ki Jani bager sok daek nulungan batur, hirupna jadi senang tur tentrem. Sekian ti abdi, hatur nuhun prihatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.